Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu tepangkeun nami abdi Araihan Muhammad Adi Wijaya. Are di dieu sareng rerencangan bade ngawawancara Ibu. Abdi Andita Hairunisa, Abdi Luluti Soldat Hayati, Abdi Najwa Putri, Abdi Titi Hadian. Sata acana hapunten are sareng rerencangan ngawagal waktosna. Mangga Ibu tepangkeun nami Ibu. Ya nepangkeun di Santi Sofia. Ayeuna kaleresan nya pengamanah janten guru BK di SMA Hiji Cimalang. Ibu kumaha da, Mang? Alhamdulillah sae. Kumaha salatna ya Yayi? Sehat Alhamdulillah, sehat Bu. Di kompak. Ibu kawitna di mana? Naonna ya ti mana? Sakolana, bumina, tanapi kumahan. Bumina. Pami rorompok mah di Citimun. Masih wilayah Cimalaka. Kami ayeuna Ibu linggihna di mana? Masih di rumah yang Masih di- sama. Masih di rorompok Nusami. Ibu di tahun sabaraha janten guru BK di SMA di Cimalaka. Tahun nama di tahun 2022 sasih Juli. Sarang aya sadaya dinten ngawitan sakola di dieu ibu ge sami dinten ngawitan janten guru di dieu. Oh iya. Nah, salami Ibu janten guru BK di SMAN Hiji Cimalaka. Teh Ibu pernah teu mendakan hiji pengalaman anu teu tiasa dihilapkeun ku Ibu anu berkesan selama ieu. Anu teh susah dihilapkeun ya. Seueur. Kemarin naon nembe 8 sasi. Jadi masih emot lah karena emutannya kejadian naon wae salami 8 sasi ieu gitu. Pemain berkesannya sebut seueur pisan. Susah pamedi carioskeun hiji-hiji nama gitu. Ibu teh kan di diana janten guru BK. Ibu pernah mendakan kasus siswa anu nyari anu susah pisan diselesaikan Ibu. Kami diselesaikan ya jangan kieu kami masalah siswa sebetulnya itu bukan kewajiban guru BK kanggo ngarengsekeun kanggo nyelesaikan masalahna tapi eta kewajiban siswa itu nyalira kanggo ngarengsekeun masalahna nyalira. Nah, tugas guru BK di dieu mendampingi nyarengan anjeunna dinu proses nyelesaikeun masalahna gitu. Pamenu hese dugikeun ka sah atau kumaha gitu mah alhamdulillah teu aya nya salami 8 sasi ieu ayem-ayem we gitu. Alhamdulillah ya. Paling punya nu berkesannya tadi pertanyaan Raihan tadi ya, nu berkesannya paling aya salah sawieu siswa misalna teh nya keke anjeunna teh hoyong ngalih gitu kan, hoyong ngalih nyigan teu betah gitu di dieu mah nya diolo nya sok atuh cobian sasasi teh deui situ cobian dugi ka ulangan semester gitu terus nyobian ditaros teh nya tos libur kumaha bade ngalih mah gue teh janten tos betah gitu. Ya berarti kan ya pas digali-gali deui oh ternyata masalah teh sanes ku hoyong ngalih tapi memang proses adaptasi gitu. Tapi ya tidinya bigi janten diajar oh geningan ya kadang apa yang kita lihat di permukaan itu bukan masalah yang sebenarnya yang intinya ternyata kalau kita mau menggali lebih dalam lagi ternyata ada hal lain gitu selain dari apa yang kita lihat di permukaan. Kumaha sikap Ibu ka barudak yang barudak teh salah langkah kanggo kapayun. Kapayun kumaha ieu? Papayuna dalam mana? Untuk meraih cita-cita. Iya. Ame terlepat langkah kapayuna nya. Kami ame terlepat langkah di pergaulan mah. Misal dalam pergaulan ya. Belajar berani berlatih untuk mengatakan tidak kalau memang tidak sesuai dengan nurani kita
Bisa rencangan ngajak ayo mana loba masalah lin ya asaan rokok sabatang nah geura misal. Nah kalau kejadian orang nyobian rokok eta terus orang ketergantungan sebagiannya orang tetiasa nyalahkeun ada bongan si eta baheula ngajak orang ketika orang ditawari ketika kita ditawari nah basa orang harita ditawaran orang gaduh pilihan kanggo ngahayukeun kanggo oge menolak. Nah, waktu orang milih menolak kan biasa milih ngahayukeun misalnya ternyata berarti tanggung walar orang nyalira intinya mah tadi aja tanggung jawab namanya telepat langkah kapayun dina pergaulan eta tong aya teu enakan seringna kitu kan karena rencangan teu enakan padahal orang teh tos jajan rencangan ngajak di ka kantin padahal orang teh tos wareg tapi teu enak karena rencangan hayu ketika ka kantin ada terus kadieu piraku orang teu jajan padahal sateu acana ketika di kelas teh tos wareg atos makan beres. Nah, tapi ketika teman ngajak eta teh henteu moal urang mah diantos. Jadi kedah aya kontrol diri. Ya, dalam masalah apapun eta. Nah, ini kumaha dina nangtoskeun teu lepat langkah dina nangtoskeun untuk kesuksesan kanggo karir. Tingali ka diri nyalira. Naon karasep urang, naon nu kumaha nya nu jadi minat urang tah. Gaduh karasep pangaresep kanu naon, gaduh kaleuwihan kanu naon karena kan kaleuwihanna beda-beda ya aya nu resepna teh nyarios aya nu resepna teh ngetang aya nu resepna teh nyerat aya nu resepna teh menganalisis gitu nya aya nu resepna teh lompatan di lapangan aya nu resepna teh di kelas bari cicing gitu kan aya nu resep papanasan aya nu resepna yang dinu AC we nu tiis gitu nya eta tingali ka diri urang nyalira urang teh ka resepna teh naon kadua ieu kan aya masih kelas 10 nya masih waktunya masih panjang sok explore seluas-luasnya buka kesempatan buka pintu seluas-luasnya enggak beda milarian misalnya di kampus da abi mah sakit teh hoyong ka Bogor misalnya aya kampus soalnya di Bogor di kampus eta aya jurusan naon wae teh jurusan ieu teh meureun kan nembe ngadangun nembe nguping nembe ningal tapi larian tentang jurusan eta teh naon misalnya teh oh iya cocok ieu misalnya teh nya atos ningali ka diri urang, ningali kanu kesempatan nu aya. Tah sok eta di match dipasangkeun pangaresep urang sareng informasi anu aya, buka opsi plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. 5, sahanteuna 5. Kana meuti sarodot di dieu, aya nu handapeuna. Digebluk di dieu, aya handapeuna. Tigali keuh di dieu, aya handapeuna deui. Kitu nya. Kitu buka saluas-luasna. Kitu. Aya teh. Ya. Itu wae wawancara di abdi sareng rerencangan atur nuhun kanggo waktusna ibu atau sisikeun waktos kangge di wawancara hapunten pisan sakali deui ngawaga kegiatan ibu sareng hapunten bilih aya kalepatan dinu cariosan boh perilaku are sareng rerencangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.